Mai mencuna heureun kieu tuh. Sar para bos-bos daun cenah mohon. Daun hiris kembangna umian karoni. Aduh Suraya panutan tamela hasil nih daun hiris kembangna umian karoni ngapa hajat anu bager kaendahan hayana di sisi panutan imut bahasa kuringan ternyawa. Duh panutan iantosan di bareto salayakan deui ngabibinan daun hiris sisi gawiri muhajat bager kaendahan hayana di sisi umi meni nyumput. Aduh bapak hajat
Hodi. Aya bos Mangga Hodi anu gaduh Bang Bung Hideung. Bade ka Parayun. Pangebu Oh gitu. Kudu dipaksa doan. Hey. Mana? Mana iya mana? Jadi, mau ke mana? Jadi, hayang dijemput keluar. Anu namanya Bang Hodi kita sanes. Karek sakit. Ulah dulu wasan. Lah hambar diamgo kasuka kali. Assalamualaikum. Aya, Mama bayi dia saha? aya. Situ pinuh balong jero. Saha? Anu nitip tilu. Babandana sareng. Babandung kali. Saliraju agawit teh mangajul buah. Lantaran dikitu. Paling dia tak acan, paling dia nah. Kere iya. Sora badi udah megang maripos sampai lepas sakedi. Pas gila, Tak eta sawer heula. Sawer heula. Apa bagur? Sawer Tos heula. Hodi. Sawer heula. Apa saya? Diri abdi bos Hodi anu bagus. Sawer heula. Jaga gamparan. Tak kedah dipirit. Apa saud? Sawer heula. Panon dari bos Hodi anu bagus. Atas saya deh. Umi paling dia Umi pangarsa. Ayah pangarsa nu bager. Kampung hideung da acan dicecep. Ku obas-obas paling di ngaju-ngajuna. Nagin. Ih. Nagin ngajadikeun. Ayah meureun ayah. Hanya ngigir asa gigireun nang karak aya nya ngigir asa gigireun nang karak asa luhureun nya ngigir asa gigireun nang karak asa luhureun aduh alah. Atas gitu tak acan pilih ayam tak acan ke absen. Pak Kumis Cabi Pak Kumis Aa Ayo main musik saha. Please iya please tong mararaong isin pepangansa. Hey kunaon ngopi palenan.
nang tung asal lanjung jung nang tung asal lanjung jung gela balik umi jung nang tung asal lanjung gek diu saatnya Oki mau ajak main Papa Oki. Jadi sang kepalanya Bige boy mujair nangan dingdong bat kulipat bangun pingser Mustafa jadi gak kuat Mustafa tergila-gila Mustafa jatuh cinta sama seorang bayawak benar umi tas ah Jung nang tung asal lanjut kek juga sati kulit